Murita, kenalkan nami abdi Verlin ti kelas 7H, absen tilu-tilu. Ayeuna abdi bade ngajelaskeun poster iklan layanan masyarakat kalayan tema virus corona. Mangga disaksikan. Poster gigir abdi nunjukkeun bahwa urang kedah ngalawan corona. Salah sahijina nyaeta nganggo masker di mana wae supados urang nyingkahan ti corona. Gambar bumi anu nganggo masker nunjukkeun bahwa pandemi corona ieu henteu ngan ukur ngaliput Indonesia, tapi saalam dunia. Janten urang kedah merjuangkeun ngalawan corona. Contoh sapertos ngelakukeun 3M nyaeta nganggo masker, ngajaga jarak, sareng ngumbah leungeun. Hayu urang sadayana ngalawan corona. Sakian dari abdi, hatur nuhun.